abdi pamitan ka Pak Haji Hamid sareng ka Mah Haji Hamid. Anjeunna kalakah namihan. Saur anjeunna teh masihan ngan cek abdi teh jadi sametan we ieu mah. Alhamdulillah Gusti nu agung. Aya keneh kapun anak anu nyaah anu deudeuh geuning Ujang. Maneh kudu mulang tarima tu ka Pak Haji Hamid jeung ka Mah Haji. Mun maneh eueuh maranehanana di kota beuneu balaku mah anak ke. Nu jadi bapa ngahuleng Joy. Panggih jeung Pak Haji jeung Mah Haji teh kumaha mimitina anak king. Cek emak bari neuteup ka urang pinuh rasa deudeuh turut rasanya jeung pinuh rasa hayang nyaho naon lampah urang di kota. Cing kumaha maka jeung panggih jeung Pak Haji jeung Mah Haji teh kumaha mimitina si laing teh. Cek jadi bapa harita bijak rada cengkat tidak diukna. Geus kitu mah atuh Joy ku urang teh derek-dek dicaritakeun. Ti mimiti urang ngaleos ti imah tepikeun ka urang sare ditajuk turut ta aya siuten anu ngilu jeung tepungna urang jeung Pak Haji Hamid oge jeung Mah Haji. Sarengsena urang nyaritakeun lalampahan urang di kota nu jadi inung muncelang ku Cimata. Kalayan disusut ku tungtung samping. Bari pok inung urang ngomong Joy. Alhamdulillah geuning Ujang. Nu matak maneh teh ulah karuksak ulah kabawa ku sakaba-kaba tetep we maneh teh kudu ngabogaan niat hade cuk. Dengan cek nini maneh baheula sok ngomongkeun ka emak malah maneh keleutik beureun sok ngadenge. Lamun urang melak cabe bakal jadi cabe, urang lamun melak bonteng bakal jadi bonteng anangking. Eta mah tidak kahadean maneh keneh we cuk. Alhamdulillah Gusti nu agung. Sabenerna mah budak urang teh soleh, tanggung jawab, mata kepikeun ka abur-aburan oge beuneu aya ngabuktikeun. Apa ge ngarti prabadinya nama? Nah atuh aya apa ngarti mah make jeung amek-amekan wae. Geuleuh ku ngaleosna. Capek aing ku neanganana, capek hate sabenerna mah sia. Apa apunten abdi apa? Abdi nu lepat, Pak. Anger si laing mah tiba heula ge cukup hapunten apa abdi nu lepat. Iraha benerna si laing teh atuh. Tetebiheun Pak abdi kana laresna. Da lares mah kagungan anu maha kawasa, Pak. Urang mikir lamun teh managog di dinya tangtuna ge bakal loba dongeng jeung jadi kolot. Tuluy urang teu pamitan kon jadi indung. Mak doakeun atuh abdi anu depan heula si Abang. Bae nebus heula kendaraan. Sok atuh. Dikeun atuh apa duitna? Ulah mak geus artos ieu we. Entong Ujang eta mah da menang maneh, sok sakuan deui. Mending beulikeun kana nu lain da geus ikhlar, geus ijab. Bapak jeung emak teh geus ngajual tanah, ngajual kebon. Geus we eta mah pake ku maneh. Nya apanya? Sakuan ku maneh eta mah. Moal Pak. Apa jeung emak di dieu heula abdi nyukeun widih ka emak jeung ka apa abdi rek katen si Abang. Dek ditebus heula eta motor ku abdi hayang katingali heula ku apa jeung ku emak tah ieu acisna. Tuluy urang cengkat harita ninggalkeun indung bapa urang. Turut ta indung mah neuteub seukeut ka urang. Bari jeung ngemeng ku Cimata. Oke bapak urang nuturkeun kana panto bali pok Cumarita. Sorangan jeung bapak ka dituna. Abdi we nyalira Pak, doakeun we. Mun aya naon bapak bejakeun da gamuk bapak di ditu. Apa nanaonan ya ieu? Awalah budak teu bale kita mah. Ka dieu geura bapana ka dieu sok cicing kolot mah cicing. Cek nu jadi indung nitah ka bapak urang kudu diuk, tapi nu jadi bapak teh ngajantengna panto neuteub urang anu ngaleos ti eta tempatan. Gejelik urang init ninggalkeun indung bapak urang rek nepungan heula si Abang na waktu harita. Urang ngagedik rusuh Joy, leumpang ti imah, bari jeung hate mah deg-degan, tanda tanya anu gedena heueuh jeung teu na. Yen motor urang teh gebrus nya eta kawalungan. Teka catur di perjalanan anjung ka imah si Abang, tuluy diketrek-ketrek pagar besina teh. An anjing we rageg, cing jareguk di jero, bari jeung jigan mereka rarontok ka urang. Tapi urang geus yakin sabab ieu pagar jangkung tur teu anjing moal bisa dijil dina pagar. Bang, Bang, yeuh,
Tekung silila kurunyung salah seorang jelema nu ngurunyung tina jero panto. Tetela pisan eta si abang anu datang. Nyamperkeun ka urang bari pok si abang cumarita. Bah, kau den datang lagi ke rumah aku ah. Ya iya bang. Udah beberapa hari aku nggak lihat kau den. Kemana kau? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu. Aku nggak lihat kau. Iya kan bang usaha. Yang nebus motor ke abang. Jujur kan bang abinya. Nah waktu nabi datangnya ke dia. Kalau datang ya iya. Kalau duitnya kan belum kelihatan. Bawa tah duitnya tah. Ditunjukkan ke orang Joy karena saku jaket. Mana uangnya bayar dulu. Nanti perjanjiannya kita sobek. Motor heula bang. Makanya bang dek mayar di luar. Kan teh lagi transaksinya di imah. Oh betul juga kau. Ayo masuk rumah. Geus kitu tuh si abang teh mukakeun panto gerbangna. Urang teh ngiluturkeun si abang Joy. Kabeneran pisan anjing suwung na waktu eta. Da geus diheotan ku si abang mulai kudu ararasu. Bus urang ka imah si abang gek diuk dina kursi. Tulis si abang muka deui caritaan. Sebentar ya Den, aku cari dulu ini perjanjian yang dulu ini banyak sekali perjanjian. Nah inilah perjanjian kau akan membayar, udah tahu bang, 480, nah hayang aya pengurangan gitu, sabab abdi datang tepat waktu. Nggak bisa itu aturan itu, aturan kerumausan itu sudah ada dari sananya. Emang saha nu nyieun bang, eta peraturan eta pada abang sorangan nu nyieun meureunnan. Enggak perlu tahu lah kau. Itu urusan aku, dapur aku itu. Mana uangnya bayar dulu. Lain bang emang terus terang we nya ya teh. Ka rumaosanana abdi minta toleransi sabab abdi geus 2 kali ningali eta motor dipake ku abang. Kau itu salah paham itu. Sebenarnya waktu itu aku mengganti rem. Wadukan abang. Apa itu waduk? Bohong Nggak bohong, aku orangnya paling jujur di dunia ini Den. Bisa dibuktikan nanti. Abang senang ngapoe bang mau motor abdi. Nggak pernah aku bawa motor kau. Seumur motor kau ada di sini aku 3 kali pakai motor kau. Jujur bang.